Bismillahirrahmanirrahim. Faqala tuluy ngadawuh musannif lapad wa yahrumu sareng haram alal junubi ka jalma nu junub naon khamsatu asya'a 5 pirang-pirang perkara. Ahaduha ari kahijina itu khamsah as-salatu eta haram salat, pardon eta salat fardu aw naflan atawa salat sunat. Jalma anu junub haram 5 perkara. Kahiji haram salat, rek salat fardu atawa salat sunat tetep haram. Kumaha tu jalma nu junub umpama rek salat wayahna kudu adus heula. Kumaha lamun adus mah geus ngan adusna teu bener. Sapertikeun umpamana aya satotol kulit anu teu kaadusan, seperti kulitna kakenaan cet atawa kitek, maka ieu oge masih keneh junub hukumna. Kulantaran masih keneh junub hukumna, maka eta jelema haram pikeun ngalakukeun salat. Ngali sarahna jarang katilu ti handap. Qaulu wa yahrumu alal junub ay al muslimi, tegasna anu muslim, ghairin nabiyyi anu salian nabi. Naon al muksu cicing fil masjidi di jero masjid. Fala yahrumu maka teu haram alan nabi ka kangjeng nabi ka nabi naon al muksu cicing fil masjidi di jero masjid junuban bari junub. Wa in lam yaqa jeung najan teu tumiba itu muksu minhu ti kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanajan nabi teu nanaon umpama junub calik di lebet masjid, tapi nabi teu pernah ngalakukeun sapertoskeun kitu gitu. Jadi nabi teu pernah calik di jero masjid nuju kaayaan junub anjeunna. Tanu dimaksud wa in lam yaqa minhu. Li annahu karna saestuna kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam eta pangagungna kamuliaan minal masjidi tibatan masjid. Wa nabiyyu jeung ari nabi kagoerihi eta tetep salian nabi fil qiraati dina maca ilal mu'tamad. Tuluy 116 jajaran kadua ti luhur. Wa inna masumia jeung dipastina dingaranan itu junub junuban kana ngaran junub litajannubihi karena ngajauhanana itu junub as-salata kana salat wal masjidi jeung kana masjid wal qiraati jeung ngajauhan kana maca waha jeung saumpamana itu salat ileh. Wa qad waroda jeung nyata datang fil khabari dina hadis as-sahih anu sahih naon hadis naon lapad anal malaikata saestuna malaikat la tadkhulu eta teu asup ieu malaikat baitan ka hiji imah pihi anu eta tetep di ieu bait suratun ari aya gambar wala junubun jeung teu asup aya anu junub wala kalbun jeung teu asup aya anjing. Takdirna mah wala tadkhulu baitan fihi junubun wala tadkhulu baitan fihi kalbun. Wal muradu jeung ari dimaksud malaikatur rahmati eta malaikat rahmat lal hafadatu lain malaikat hafadah. Li annahum karna saestuna hafadah la yufarikuna eta teu misahan ieu hafadah junuban ka jalma anu junub wala gairihi jeung teu kalian itu junub. Wasani jeung ari nu kaduana qiraatul qur'ani eta maca Al-Qur'an. Eta haram maca Al-Qur'an. Ghairi mansujid tilawati. Tegasna salian anu dinasah bacaanana. Ayatun eta saayat kanat bukti itu tilawah
aw harpan atawa eta sahuruf siron bari nalaun aw jahron atawa bari tarik wa kharaja jeung kaluar bil qur'ani kulapad Qur'an naon at-tauratu kitab Taurat wal injilu jeung Injil amma azkarul qur'ani anapun ari pirang-pirang dikir tina Al-Qur'an patahilu tah eta halal itu azkar la bikos di Qur'anin bari teu ngamaksud maca Qur'an. Nomor kadua keur jalma nu junub teh haram maca Qur'an salian ayat anu dinasah. Maka lamun si jalma anu junub maca kana ayat anu dinasah, ayat nu dinasah teh ayat anu teu diasupkeun kana Al-Qur'an, maka eta mah meunang. Sapertikeun contoh umpamana tanah sarahna na kurung goy qauluhu goiri man sujud tilawah ae walau nusikha jeung karena dinasah naon hukmuhu hukumna itu mansuj ka ayatil hauli seperti ayat haul fil iddati dina iddah. Amma mansujud tilawati anapun ari anu di nasah bacaanana fala tahrumu maka teu haram naon qiraatuhu macana itu mansujud tilawah. Jadi aya nu dinasah hukum aya nu dinasah tilawah. Tah nu dinasah hukum mah eta mah tetep haramna, tapi lamun anu dinasah bacaanana maka eta mah teu naon teu haram. Walau bakia jeung najan tetep naon hukmuhu hukumna itu mansujud tilawah ka ayatis syaikhi seperti ayat asy-syaikhu. Asy-syaikhu ari aki-aki wa syaikhatu jeung nini-nini ida zanaya eta di mana-mana jinah ya syaikh wa syaikhah parjumu tah kudu ngaranjam aranjeun kabeh ha kaitu syaikh wa syaikhah albattata kalawan albattata sama sakali nakalan karena ketetapan minallahi ti Gusti Allah wallahu azizun hakim. Kumaha mun macana salian ti Quran seperti maca Injil Jabur, Taurat, eta mah teu haram eta mah. Nya kan hanapeunana qauluhu wa kharaja bil Qur'an naon at-Taurat wal Injil. Pala tuhramu maka teu diharamkeun alal junubi ka jalma nu junub naon qiraatuhuma. Macana itu Taurat wal Injil wala tukrahu jeung teu diharamkeun itu qiraah aidon deui. Kahanap sajajar amma azkarul Qur'ani ilaih muqabilun limahdupin takdiruhu hadza fi ghairi azkaril Qur'an. Wa hadza jeung ari ieu patahilu halal dhaifun eta kaul dhaif wal mu'tamadu jeung ari kaul mu'tamadna annahu eta saestuna kalakuan la farqo eta teu aya bedana eta tetep baina azkaril Qur'ani antara pirang-pirang dikir Qur'an wa ghairiha jeung lian ieu adkar fi hada tafsili dina ieu wincikan. Wa huwa jeung ari ieu tafsil annahu eta saestuna kalakuan in qasada eta lamun ngamaksud si junub al-Qur'ana kana Al-Qur'an pakot tungkul aw ma'azikri atawa sartana zikir haramun tah haram. Wa in qasada jeung lamun ngamaksud si jalma azikro junubnya adikro kana dikir aw atlaq atau ngamutlakeun si jalma pala yahrumu maka teu haram itu qiraah. Wasalisu jeung ari nu katiluna masul mashafi eta nyabak mushaf wa hamluhu jeung mawana itu mushaf min babi aula bari tetep tina bab leuwih komo. Nomor katilu
keur jalma anu junub teh haram nyabak mushaf. Ari mushaf teh gambaranana kertas atawa papan naon wae anu aya tulisan Al-Qur'an bari tujuanana pikeun dirosah. Anu dimaksud ku masul mashafi nu dimaksud ku nyabak di dieu lain ku leungeun wungkul. Tapi nu dimaksud masuk di dieu mah ku sakabeh anggota badan, tetep eta teh teu meunang antel kana Al-Qur'an. Rek tarang umpamana atawa awak teu meunang antel kana Al-Qur'an ketika urangna junub. Kumaha lamun mawa? Lamun mawa min babi aula eta mah leuwih komo teu meunangna. Qauluhu wasalisu jajaran ka-3 tina hanapeun syair tapi nu kaopatna qaulu wa hamluhu min babi aula li'annahu karna saestuna itu hamlu a'dhamu eta leuwih badag minal masi tibatan nyabak bahwa maka itu hamlu haramun eta haram bil kiasi kalawan dikiaskeun al aulawi anu bangsa leuwih komo nyabak wae geus teu meunang komo mawa. Warabi'u jeung ari nu kaopatna at-tawafu eta haram tawaf. Pardon eta tawaf fardu au naflan atawa sunat. Nomor kaopat keur jalma nu junub teh haram tawaf. Rek tawaf fardu saperti tawaf ifadah atawa tawaf sunat saperti tawaf kudum atawa tawaf wada tetap haram. Wal khamisu jeung nu kalimana al muksu eta haram cicing. Fil masjidi di jero masjid li junubin pikeun jalma anu junub muslimin anu Islam illa li daruratin kajaba karena darurat kaman seperti jalma ihtalama anu ngimpi jima ieu man fil masjidi di jero masjid wa ta'adzara jeung narima udur naon hurujuhu kaluarna jalma minhu ti tu masjid li khaufin karena sieun ala nafsihi kana dirina man aw malihi atawa kana hartana man. Ama uburul masjidi anapun ari ngaliwat ka jero masjid maron tegesna bari ngaliwat bihi ka masjid min ghairi muksin bari teu cicing palayah rumu maka teu haram itu ubur bal wala yukrahu balikta teu dimakruhkeun itu ubur fil asohi mungguh kaul asoh. Haram ka jalma anu junub asup ka masjid lamun anu junubna jalma Islam. Tapi lamun anu junubna jalma kafir mah meunang gentong dicarek. Naon sabab pangna meunang pikeun si kafir anu junub asup ka masjid pikeun ngararesep sugan-sugan we ku asupna ku daekna asup ka masjid teh manehna jadi daekeun asup kana Islam. Tingali heula sarahna kahanap dina qauluhu muslim kharaja kaluar bihi ku ya muslim naon al kafiru jalma kafir palayumna'u maka ulah dicarek itu kafir minal muksi tina cicing fil masjidi di jero masjid junuban barina junub li'annahu karna saestuna si kafir la takidu eta teu nekadkeun ieu si kafir hurmatahu kana haramna itu muksu wa in haruma jeung najan haram itu muksu alaihi ka kafir min haitsu annahu tina sakira-kira saestuna itu kafir mukallafun eta disuprih bil furu'i kalawan pirang-pirang puru cabang agama wala yajuju jeung teu meunang lahu pikeun kafir naon duhulul masjidi asup ka masjid walau ghairo junubin
jeung najan teu junub illa biidnin kajaba kalawan aya idin muslimin illa biidni muslimin kajaba kalawan idin jalma Islam baligin anu baleg ma'al hajati sarta yakapuduh wa julusi qadin jeung karena diukna qadi pihi di masjid dilukmi pikeun ngahukuman wa kadzalika jeung eta tetep saperti itu julusu qadin julusul mufti ari diukna mufti jalma anu mere fatwa pihi di itu masjid dil iftai pikeun maparin fatwa tulikeun deui surahna tapi jalma anu junub teu nanaon cicing di masjid lamun aya udur seperti umpamana aya jalma anu ihtilam sare di masjid tuluy mimpi jima rek kaluar sieun umpamana teh naon sababna sieun sabab umpamana di luar teh aya jalma anu dolim atawa sieun hartana aya nu maling maka eta mah meunang jalma anu junub cicing di jero masjid sabab aya darurat. Amma uburul masjidi maron bihi min ghairi muksin kumaha lamun ngaliwat tegasna kieu henteu ari cicing mah gitu ngaliwat hungkul maka ceuk kaol asoh ari ngaliwat mah eta hukumna meunang malah lain wukul meunang tapi teu makruh acan ceuk kaol asoh pala yahrumu bal wala yukrahu bil asoh kumari ceuk muqabil asoh mah makruh tinggal digera sarahna panghanapna qauluhu bal wala yukrahu bil asoh ay bal huwa balik taritu ubur khilaful aula eta nyulayan kautamaan wa qabilul asohi jeung ari anu ngabandingan kana kaul asoh annahu eta saestuna itu ubur yukrahu eta dimakruhkeun itu ubur wa huwa jeung ari ieu muqabilul asoh dhaifun eta kaul dhaif wa taraddudul junubi jeung ari bulak-balikna jalma nu junub fil masjidi di jero masjid biman jilatil lubsi eta tetep samartabat jeung cicing wa kharaja jeung kaluar bil masjidi ku kecap masjid naon al madrasatu naon al madarisu pirang-pirang madrasah warrubatu jeung pirang-pirang pondok asrama summa statroda tuluy nyelang bahasa sal musannif aidon deui min ahkamil hadasi tina mertelakeun pirang-pirang hukum hadas al akbari anu gede ila ahkamil hadasi kana pirang-pirang hukum hadas al asgori anu leutik faqala maka ngadauh musannif wa taraddudul junub bulak-balikna jalma anu junub di jero masjid eta teh dihukuman teu beda sapertikeun cicing maka hukumna haram kecuali lamun masjidna aya madrasahan jeung aya ponokan aya asramaan maka jalma anu junub cicing di madrasahna eta mah hukumna meunang sapertikeun masjid dihareup nepikeun ka lawang panto sapertikeun di dieu eta masjid di lawang panto ka tukang eta madrasah siga kitu teu naon ningali sarahna qauluhu wa taraddudul junub payahrumu maka haram itu taraddud kalau besi seperti cicing wa minhu jeung eta tetep tina sawarehna itu taraddud ayat haba ariyan init sal junubu jalma anu junub ilal hojanati kana lomari masjid sumayarji'u tuluy balik deui itu si junub ilal midoati kana tempat wudu. Jadi masih kana masjid.
kama yaqau kama seperti perkara yaqau anu tumiba ieu ma al-ana di zamanna ayeuna. Wala basa jeung teu naon-naon eta tetep bin naumi kalawan sare fil masjid di jero masjid. Malam yudoyik salagi henteu ngarupekeun itu naom ala musallin ka jalma anu salat. Ay yusawisu atawa teu ngarecokan itu si naim jalma nu sare alaihi ka itu musolli. Yuwaswis teh ngarecokan deh siga kieu kerekna geleger badag gitu teh. Wa illa jeung lamun teu itu haruma jeung lamun teu itu lam yudoyik haruma tah haram itu naum. Wa ikhrajur rihi jeung ari ngaluarkeun hitut fihi di jero masjid khilaful aula eta nyulayaan kautamaan. Sumastatradal musonib nyelapkeun bahasa ti mimiti pirang-pirang hukum hadas anu gede nepikeun ka hadas anu leutik. Teraskeun faqala maka ngadauh musonib wa yahrumu jeung haram alal muhdisi ka jalma nu boga hadas. Hadasan kalawan hadas asgoro anu leutik. Naon salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna ka hiji haram salat wa tawafu jeung kaduana haram tawaf wa masul mashafi jeung katiluna haram nyabak mushaf wa ham luhu jeung mawana itu mushaf. Wa kada jeung eta tetep saperti itu haruma haram kharitatun punten. Wa kada jeung eta tetep saperti ieu mushaf kharitatun ari kantongna mushaf wa sundukun jeung petina itu mushaf. Fihi ma anu eta tetep dina ieu kharitah wa sunduk mushafun ari mushaf. Wa yahilu jeung halal naon hamluhu mawana itu mushaf fi amtiatin dina pirang-pirang harta banda dina pirang-pirang harta. Fi tafsirin dina tafsir aksaro anu leuwih loba ieu tafsir minal Qur'ani tibatan Qur'an. Wa fi darahima jeung meunang dina pirang-pirang dirham wa dananira jeung dina pirang-pirang dinar wa khawatima jeung dina pirang-pirang ali. Nukisa anu diukir ieu khotam ali ala kulin kana saban-saban sahiji minha tina itu darohim wa dananir. Naon Qur'anun Qur'an wala yumnau jeung ulah dicarek sal mumayyiju jalma nu budak anu hideng al muhdisu anu boga hadas min masi masapin tina nyabak mushaf walauhin jeung papan tulisan Qur'an lidarasatin pikeun ngadaras wa ta'alumin jeung pikeun diajar. Haram keur jalma anu hadas kalawan hadasna hadas leutik. Nyata tilu perkara. Hiji haram salat penjelasanana geus lah tadi. Dua haram tawaf, tilu haram nyabak mushaf komo umpama mawa mushaf. Kitu deui haram kharitatun wa sundukun. Haram ka jalma anu boga hadas leutik nyabak kana Al-Qur'an atawa kantongna Qur'an atawa petina. Kitu sote lamun dina eta kantongna atawa dina petina aya Qur'anan gitu. Kumaha lamun si Qur'ana dihijikeun jeung barang? Maka lamun si Qur'ana dihijikeun jeung barang mah hukum mawa Qur'an sapertikeun dihijikeun jeung balanjaan baju umpamana tuluy dikaresekan teh si baju teh. Qur'an oge diasupkeun deui kana eta keresek dihijikeun. Eta mah meunang. Asal
nalika mawana niat kana mawa banda ulah niat mawa Quran jeung menang mawa kitab tafsir anu tafsirna leuwih loba tibatan huruf Qur'anna kalawan yakin leuwih loba keneh yakin loba keneh tafsirna tibatan huruf Qur'anna. Atuh lamun mangmang mah tetep we hukumna naon haram. Tuluy deui halal mawa duit atawa mawa ali anu dina eta duit atawa dina ali teh aya tulisan Al-Qur'an asal niatna mamawa ali atawa mamawa duit ulah niat mamawa tulisan Qur'an. Tingali sarahna dina qauluhu wa fi tafsirin jajaran kasalapan ti handap aya yakinan tegasna kalawan yakin amma idza kana anapun di mana-mana bukti naon atafsiru tafsirna aqallu eta leuwih saeutik au musawiyan atawa sarua au maskukan atawa dimangmangkeun pikir latihi dina saeutikna itu tafsir wa kasratihi jeung dina lobana itu tafsir pala yahilu maka teu halal itu hamlu wal wara'u jeung ari anu apik adamu hamli tafsiril jalalaini eta henteu mawa kana tafsir jalalain nu leuwih warona nu leuwih apikna li annahu karna saestuna ieu tafsiril jalalain wa in kana jeung najan bukti ieu jalalain jaidan eta leuwih biharpaini kalawan dua huruf bima gopala ku sababian poho saha al-katibu anu nulisna an kitabati harpaini tina nuliskeun dua huruf au aksara atau leuwih loba wa inna malam yahrum jeung pasina teu haram naon al-musawi anu sarua wal maskuku jeung anu dimangmangan pi kasratihi dina lobana itu tafsir wakilati jeung saeutikna itu tafsir fi babil hariri anu tetep dina bab harir bab sutra kan lamun make sutra geuningan lamun sutrana leuwih loba haram lamun ke lalaki tapina lamun sutrana saeutik teu naon. Era jajaran kadua ti handap wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon kitabatul qur'ani nulis Qur'an ala sukufi dina luhureun lalangit imah wal judroni jeung dina temok walau kana jeung najan bukti itu sukup wal judron lil masjidi eta tetep pikeun masjid wa kadzalika jeung nya kitu deui yukrahu kitabatuhu ari nulisna Qur'an ala to'ami luhureun dahareun wa nahwu jeung saumpamana to'am wa yajuju jeung meunang naon hadmul jidari ngaruntuhkeun temok aladi anu kutiba anu ditulisan alaiha luhureun aladi naon syai'un hiji perkara minal al-Qur'ani tin Al-Qur'an wa aklu to'ami jeung meunang ngadahar kadaharan kadalika nya kitu deui saperti itu aladi katabahul Qur'an. Jajaran kalima ti luhur 118 wala yajuju jeung teu meunang naon tamjikul waroki nyoekeun kertas al maktubi anu ditulis alaihi luhureun itu warok naon syai'un hiji perkara min Qur'anin tina Qur'an wa nahwi jeung saumpamana ieu Qur'an. 5 karena perkara fihi anu tetep dina itu tamjik min tamjikil hurufi nyatana tina nyoekeun pirang-pirang huruf wa tafriqil kalimati jeung misahkeun pirang-pirang kalimah wa fidzalika jeung eta tetep dina itu tamjik ijra'un ari ngahinakeun bil maktubi kana anu ditulisna wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon qiraatul qur'ani maca al-Qur'an bipamin kalawan cangkem baham mutanajisin anu mutanajis anu kanajisan wa kadzalika jeung eta tetep nya kitu eta tetep saperti itu yukrahu qiraatul ilmi ari maca ilmu dina pada makruhna
Wa amma kitabuhuma anapun ari nulisna itu Quran jeung ilmu bin najsi kalawan najis paharamun ta eta haram. Wa yundabu jeung disunatkeun lil qari'i pikeun jalma nu maca naon at-ta'awudzu maca ta'ud lil qiraati karna rek maca wastiqbalul kiblati jeung madep kiblat wa tadabburu jeung tadabur mikir-mikir maknana wa takhassu jeung khusu wa tartilu tartil teh ancad laer teu gancang teuing teu laun teu lambat teuing ancad laer ceuk Sunda mah. Wal buka'u jeung ceurik ingdal qiraati dina nalika maca. Fa in lam yakdir maka lamun teu kawasa si qori alal bukai kana ceurik palya tabaku tah api-api ceurik itu qori sesedihan mencek urang malah. Wal afdalu jeung ari nu leuwih utama qiraatuhu eta macana Quran nadron kalawan ningali bil mushafi kana mushaf illa in zada kajaba lamun tambah-tambah naon husuna itu qori bil qiraati dina macana ang dhahri qalbin tina luareun hate maksudna di luar kepala hafalan maksudna. Patakunu maka bukti itu qiraah ing ang dhahri qalbin afdalu eta leuwih utama pihaqqihi dina hakna itu qori. Wa yundabu jeung disunatkeun naon khatmuhu namatkeunana itu Quran awalan nahari dina mimiti poe awil laili atau mimiti peuting wa ayakuna jeung yen bukti itu awal yaumul jum'ati eta poe Jumaah wala awal lailatuha atawa awal lailataha atawa peutingna itu Jumaah. Wa yusanu jeung disunatkeun naon adua ngadua akibahu dina sabaraha itu khatmu wa huduruhu jeung hadirna itu doa wa suru'u jeung tandang fi khatmatin dina tamatan uhra anu sejen ba'dahu dina sabaraha itu doa. Wa yuta'akadu jeung dimuakadkeun naon saumu yaumin puasa sapoe naon saumu yaumi khatmi puasa poenan tamatna itu Quran. Wa yundabu jeung dituliskeun naon katbuhu nulisna itu Quran. Wa idahuhu jeung mertelakeunana itu Quran wa nuqtatuhu jeung nitikanana itu Quran wa sakluhu jeung ngabarisana itu Quran wa kasratu tilawatihi jeung ngalobakeun macana itu Quran. Maafnya anu dimaksud Quran di dieu teh Quran anu dibacana gitu, lain sagemlenganna Quran tapi dina qiraahna gitu. Jadi umpamana urang teh maca surat Al-Ikhlas gitu. Baca surat Al-Ikhlasna geus dibaca surat Al-Ikhlasna tuluy sunat ditulis gitu. Dijelaskeun naon maksudna barisan titikan lobakeun macana gitu. Maksudna Quran lain sagemlenganna Quran tapi alusna mah geus dibaca teh tuluy ditulis tuluy ditafsirkeun diterjemahkeun gitu. Wa huwa bari ari itu qiraah maca Quran fi sholati eta tetep dina keur salat limun paridin pikeun salat munfarid. Afdalu eta leuwih utama minhu tibatan itu qiraah kharijaha di luar itu salat. Wa nisyanuhu jeung ari mopohokeun itu qiraah aw syai'un atau mopohokeun perkara minhu tina itu qiraah maksudna tina hafalan Quran kabirun eta dosa gede. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ayakula yen ngomong ieu nasi jalma nu poho ansaitu poho kuring kada kana anu la nasitu lain mopohokeun kuring hu kana itu da. Wa yahrumu jeung haram naon tafsirul Qur'ani nafsiran Qur'an wal hadisi jeung hadis bila ilmin kalawan teu make ilmu di antarana ilmu nahwu sorof balagoh jeung sajana. Sakitu heula lah cekap Kitabu Ahkamis Shalah wallahu a'lam.